sasari sunatan kamari teh banyak. Geus ngeureuteulan curug kamari teh. Naon curug teh? Oh, rego kamari curugna disikeut ku sorangan. Curug nu mana itu tuh? Manehna. Oh, udah curug manehna. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, poe ieu ohang keur ngador deui di hiji daerah tuh tingali ka hiji daerah pagunungan, Lur. Di daerah non teh wit daerah non Cijambu Saguling pokoknya malah nya karena aya ondangan pangwana mah aya ondangan itu ke sugan nyai teh silaturahmi jeung para guru nu aya di dieu ya pokoknya tong mana-mana nya iya. Ayo tetap di ngador. Lur orang kaya orang langsung rada gugurusukan heula ya. Tuh, dah. Nah, kamar. Itu mau nyasar itu mau nyasar itu Kebon sawah tuh ieu mah. Kumaha lah Orang ngalah heula atuh batur ge. Ulah tuh. Aduh batur belahnya. Tuh batur Tuh bae dan pasantren. Oh, tak kebiasaan pasantren. Pasantren sok barang warna teh kitu sok. Abong nu kiai nah yo di aduh ampun oh berarti biasanya balong teh nu kiai bernya ya tuh aduh udah halah tah Iya, akan lupa ohang foto sufi. Bebas. Itu bangsa ini mah tuh bangsa yang air kieu mah sih can pernah lagu naonnya? Magadir. Hoyong saya bawa mak ieu mah pasti hoyong Magadir sareng Kang Ohang. Oh, Magadir. Aya eta na teu Rekna atau ayah, apa? Tapi itu langkung ya teman kau kawan mana awet kan salah teman. Punten Bapak Ustadz Ong bade naros. Hoyong terang kami aslinya salah sepados abi kan lupa kami nyebarna Pak Ohang mah kirang ieu kirang sautan. Oh, tenang naon. Ya. Wali puasaan. Jadi puasaan. Deni nya isim aya pakai jeung Deni Ohan hayu. Sami pengen di YouTube nanti di Facebook namin nang gitu. Oh. Mana kita benten ya. Deni kami teh karasan. Ayo, di salah. Cik Atuh naonnya? Cian ini ayo bacaan sih itu bisa. Kan biasa. Nah, itu biasa, tapi di mana biasa? Naonnya celana.
jadi nervous gitu ya. Nonton aja itu jauh-jauh itu kan iya datang yang nonton Kang Ohang. Nih dah mana patankeun. Cik no. Bade dipanggil Cik non di halang cik. halang Terus di lagukan. Kira sana kita pakai sok. Tuh salawatna. Kang Ohang sarang kan? Sampai salawatan atau kawan itu? Aya di mana teh aya. Oh. Ya sok Sok geus siap. Mohon. Pancangan sih Kang Ohang mah jeung ibukuna. Gitu, Bu. Biasanya jeung teh dihanap kan Kang Ohang sampai TV itu. warna liur Gitu, Bu. Ya, mau atuh nyari kali itu berapa sana bisa paheula soalna teh. Jadi sapa heula. Lain nu jelas mah juru dua wae ka sateh nu di sembilan teh Dan rapi. rapinya Tapi mau jadi sajan sunatan kamu tinggi sunat sunatan teh iraha rapi teh Senin. kemarin Mohon aku. oh sajan sunatan kemarin teh banyak geus ngeureuteulan curug kemarin teh Naon curug teh? oh rego kemarin curugna disikeun ku sorangan Curug nu mana itu tuh? manehna Oh. bener curug manehna Oh, belum benar. masa tiheula Oh, deui. sapoe saminggu ka tukang urang geus teu kuat tapi hari-hari budak teh Kuatan tadinya. kuatan tahu terus kayak cengang-cengang ge Mohon. urang mah nyamata asal coba mun geus garede kieu Itu baru kumaha buntung meureun atuh. Mana ting biatna kan? pesta kobe Wah. Mohon berarti orang eta itu mah ku bedog no? Gitu. Nanti ngeliat oge-ogelan kan. Aduh. Kebayang. nu mana ieu teh Iya kan aya tulisannya tadi. kumaha laguna Hah? urang mah ngadengekeun we ukur teu nyaho sok coba Jopino tadi mau kosong kieu. ngarungguan naon coba sok Untung jorang. ayo mah dibuhan ada si Aa. Silakan. Tinggal Dimulai. Taruh muluan. Dimulai ya. Nungguin ya. Nungguin ya. Tarik mau. Sis. Semangku. Berat. Kamu tanya ras lu. Alhamdulillah aku wah bisa pokoknya mah ilmu hebat bisa gitu ngomong ilmu ngaliwat memang loh Enak. ngaliwat maupun Masuk mancing atau akang teh? ya alhamdulillah dibere naon dibere jampena mancing Naon jampena hayang apal. untuk salaman dibere teh Naon lah. Allah memancing segala nyamuk. Boleh itu. Sok atuh naon. Iya mah eta mah doa panyungkun di pamajikan. Sabar itu sabar monyong tajuk anjing. Panyungkun eta mah. Juk anjing itu. Kayak nyarek mung meunang sieun. Ai datang teu meunang mah anggar adat-adatan. Tapi ulangnya. Ya pokoknya mah Rapi. kacat rapi pilih jangan teh ngagaduhan bentuk baru bentuk Hukum apa tuh baru? eta
helmnya jadi helm Asana kamari dari kupluk mah di helm ngobrol da eta teh cirinya cek ieu teh cek Pak Ustaz mah eta teh ngaislamkeun ya pada lain sama lain ngaislamkeun dengan syarat ya syarat lain syarat disebutkan wajib itu disebut sunat itu kan bisa diwajibkan sebab naon syarat sah wudu teh kayak kok kotor kudu bersih kabeh lamun teu disunatan jeung kabayang gitu nya dipertekeun jadi sunat dipertekeun atuh oh disikat kabayang gitu anak digampangkeun ti leutik keneh disunatan supaya teh kokotoran nyangkrungnya nah kokocok aku ya pokoknya mah ada ampura ada mulai ini pokoknya mah aslinya lebih kabingung kan kudu nyaritan naon gitu bingungnya hari biasa sok saha atuh partnerna lain masalah gitu oh lain ya jangan soal mama mungkin disebutnya ya sholawatan teh tabung fisik kalau lebih sabab naon soal lain karantina di masih bisa jadikan jadi kalakah jadi ngaruksak gitu sholawatan bisa itu bisa mah saya ngaku itu bisa itu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam wa infa'ana bi barakatihi wa dinal husna bi barakatihi Assalamualaikum warahmatullahi Kau jadi bingung. Nyari kumaha teh. Soal seniman. Ada satu yang setia. Pusing